Si laut ujung kulon guys, pukul 3:30. Ini masih panas, tapi di sini ada si Mbok, si Ibu. Bo, kadang ini guys. Bo, ngalah naon eta Bo? Bo, dia yo, ngalah naon? Menang timak menang kumangalan eta. Kebelah pasang deh, cair. Di kumangalan nak? Atulah loba mah dijual. Lain ngalana kumangalana di sair. Pasang sarkan tenyurung yun. Iya menang nyurung. Bukan anak. Lain mbok iya menang naon ngalana. Diraka deh. Karak tadi ke kamari sore. Lain iya ngalana kumangalana. Nggak sakikil aja. Lain ngalana coba. Atau digogodoh di pais jar bae. Mbok iya ngala menang meuli teh menang ngala. Karamba. Lain henteu. Di dahar atas. Mbok iya menang ngala teh menang naon meuli. Meuli. Rebon menang meuli. Tina saha? Gue mau kuari menyair na telok boga bebenang. Iya menang nyair yo. Nyair. Dahar atas ngeunah ya guys. Nih, kita akan cuci dulu. Cuci laut guys tuh. Ya. Dan saya huapin. Tembok. Amis. Paling menang sakali ngagogodoh. Menang nyair yo. Nyair kieu. Ayah nama tuh di situ tuh gede caina kagak gebruk ombak. Nyurung mata ayah. Sorangan bae yo. Gede gara ripu ku ombak palangkangan. Muntah masurud. Ya maka dia jeung cai pasang ke dohor. Sok dina tembok gitu ayana. Di mana? Kocoran. Oh, tinggal nyairnya. Atau tinggal nyerok gitu lah. Gebruk ombak karak nak datang meren. Jorok merejeuna bonya. Meujeuna deuleut. Lain meujeuna maksudna. Maksudna tambo galedek teh teu leutik henteu. Ieu na rebona gede. Tuh, yes. Takut nggak percaya bahwa ini adalah enak, makanan enak guys. Rebon itu kayak udang, tapi dia ukurannya lebih kecil. Naon nak? Rebon nak? Saya pasang kira datang. Gimana digoreng ya bonya? Sawalah kieu pinuh. Sareat paling menang sakieu lah. Sakieu. Sakali nyairna. Lamun loba mah nya kalau basa kali nyair sakitu lah. Rebona can loba.